eling mangka eling bumi kang di bumi alam lamun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Jadi permulaan mengenal ka Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala diantarana mengenal kana kapangeranana nyaeta nu ngajadikeun sadaya alam jeung pangesina. Mun erek mengenal kana kapangeranan Gusti Allah kenali tanda-tandana. Ari tanda-tanda kapangeranan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala diantarana nyaeta aya dina jajadianana, nyaeta dina sadaya alam jeung pangesina, kaasup dina diri orang masing-masing. Sabab diri orang masing-masing eta kaasup kana jajadian Gusti Allah. Mata kaya keterangan man aropa nafsahu faqad aropa robbahu, sahanu kenal ka dirina mangka baris kenal ka pangeranana. Jadi ari orang teh manusia, ari manusia teh kaasup kana alam. Sabab muncul istilah mah nu dimaksud alam teh nyaeta masyiwallah. Ari masyiwallah teh hartina nyaeta nu salian ti Gusti Allah. Jadi nu salian ti Gusti Allah disebut alam. Kusabab kitu mangka manusia oge bisa disebut alam, nyaeta alamul insan. Ja'alallahu insan alama mutawasib baina alamil mulki wa syahadah wa baina alamil malakut. Gusti Allah geus ngajadikeun manusia sebagai alam anu pertengahan, nyaeta alam anu ayana di tengah-tengah, nyaeta di antara alam mulki. Ari alam mulki aya nu sifatna syahadah nyaeta anu dohir, aya nu sifatna malakut nyaeta anu goib. Ta manusia teh antara musyahadah jeung malakut. Sabab mun secara baliahna nyaeta secara jasadna manusia teh aya di alam syahadah, nyaeta di alam dohir, hartina bisa ditenjo ku panca indra atawa ku panon dohir. Sedengkeun secara nuraniah jeung kamilah nyaeta secara akal, secara nafsu, secara sirbudi cipta rasa jeung secara rohanina manusia teh aya di alam malakut, nyaeta alam goib, alam anu teu bisa ditenjo ku panon dohir gitu. Salian ti kitu manusia oge disebut alamul asgor atawa alam sogir, nyaeta jagat leutik. Disebut alam sogir teh diantarana kusabab manusia menurut para ahli makrifat manusia teh mangrupakeun rangkuman atawa muncul istilah dina dunia arsitektur mah lieu ibarat maket atawa miniatur. Jadi manusia teh lieur ibarat miniaturna alam semesta atawa miniaturna alam kabir. Ari alam kabir nyaeta sadaya alam. Hartina unsur-unsur atawa sifat-sifat nu aya di alam semesta
aya di manusia. Jadi dina makhluk mengaran manusia teh terhimpun perkara-perkara anu teu terhimpun di makhluk anu salian ti manusia. Kusabab kitu mangka gerak kenali diri orang sorangan ku orang sorangan. Sabab tina mengenal diri orang sorangan kadituna mangka orang bakal panggih, nyata bakal panggih jeung tanda-tanda kapangeranan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyata tanda-tanda kapangeranan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala anu ngancik dina diri orang masing-masing. Sebagian diantarana nyata bakal panggih jeung keagungan-keagunganana, bakal panggih jeung keahengan-keahenganana, bakal panggih jeung kaendahan-kaendahanana, bakal panggih jeung kasampurnaan-kasampurnaanana, jeung kacanggihan-kacanggihanana, jeung sajabana. Sebagian tina mengenal diri diantarana nyaeta mengenal kana sifat-sifat anu aya dina diri urang sorangan. Contoh misalna di alam kabir aya malaikat, dina diri urang ge salaku manusia aya sifat malaikat. Rupana nyaeta akal, nyaeta ibadah atawa kataatan jeung ma'rifat. Di alam kabir aya setan, dina diri urang ge salaku manusia aya sifat setan. Rupana nyaeta kadorakaan saperti kidib hianat kitman biladah, saperti takabur ujub ria jeung saterusna. Contohna deui di alam kabir aya binatang, dina manusia ge aya sifat binatang. Contohna nalika berkuasa aya kalana manusia teh osok mieunis singa, di antarana nyaeta ngahakan jeung semena-mena kan lemah jeung kan leutik. Nalika keur dikuasai ku amarah manusia teh galak siga maung. Nalika keur beger mindo keur ngumbar syahwat manusia teh siga babi. Nalika parebut rezeki, nalika parasea marebutkeun alia dunya, manusia teh hoghag jeung silih segag siga anjing jeung saterusna. Tuluy di alam kabir teh aya tangkal, dina manusia ge aya sifat tangkal. Contohna ari nu ngaran tangkal saperti misalna tangkal tomat. Mimitina maeta tangkal tomat teh segar bugar, hijau daunnya ranum buahnya. Tapi ku kalilaan lalila dauna anu tadina hijau teh robah jadi koneng tuluy perang. Nyakitu deui batangna nu tadina segar jeung bugar teh robah jadi peot jeung garing. Nyakitu deui buahna nu tadina leubeut robah jadi teu bisa buahan, dina buahanana ge pareot jeung baruruk. Tadina manusia ge aya sifat nu sarua jeung tangkal. Mun manusia umurna nepi ka kolot, awakna nu tadina kuat, tanagana nu tadina bedas, nu tadina jag-jag waringkas, kulitna cangker seger buger jeung loba pangalakna. Ari geus kolot mah teu beda ti tangkal tomat anu tadi, peot keriput garing jeung lemah.
boro-boro rek kuli macul jiga baheula rek indit ka cai ge kudu make tungked nya. Tuluy di alam kabir teh aya langit, dina manusia ge aya sifat langit. Ari nu ngaran langit diantarana nyaeta mangrupakeun tempat perbendaharaan atawa mangrupakeun tempatna rusiah-rusiah jeung cahaya-cahaya, boh nu dohir boh nu goib. Nu dohirna contona saperti cahaya matahari, cahaya bentang-bentang, cahaya bulan. Nu gaibna saperti cahaya malakut, cahaya jabarut jeung sajabana. Dina manusia ge aya rusiah-rusiah jeung aya cahaya-cahaya. Di antara rusiahna nyaeta rusiah ka Pangeranan, al insanu siri wa anna siruhu. Jeung di antara cahaya-cahayana contohna saperti cahaya nafsu, cahaya akal, cahaya ilmu, cahaya makrifat jeung sajabana. Tuluy di alam kabir teh aya bumi, dina manusia ge aya sifat bumi. Ari nu ngaran bumi diantarana nyaeta mangrupakeun tempat tumbuhna berbagai macam tumbuh-tumbuhan saperti tangkal kai, tangkal sayur-sayuran, tangkal buah-buahan, tangkal kembang-kembangan jeung sajabana. Ta manusia oge sarua diantarana manusia teh nyaeta mangrupakeun tempat tumbuh, nyaeta tempat tumbuhna rambut-rambutan. Rambut nu tumbuh dina sirah disebut buuk, rambut nu tumbuh luhur panon disebut halis, nu tumbuh dina kelopak mata disebut bulu mata, nu tumbuh dina liang irung disebut bulu irung, nu tumbuh dina luhureun bibir disebut kumis, nu tumbuh dina gado disebut janggot, nu tumbuh dina bobogaan disebut naon? Tah eta padahal muncul ilmu biologi mah tumbuh di manusia mah eta teh lain bulu kehet tapi rambut. Bulu mah lain keur manusia tapi keur sabangsaning unggas-unggasan, keur unggas. Nu buluan mah lain manusia, manusia mah lain bulu tapi rambut, bulu mah keur unggas. Contohna saperti hayam, entog, meuli, soang, japati, manuk. Ini disebutna bulu hayam, bulu entog, bulu meri, bulu soang, jeung saterusna. Ari nu di manusia mah lain bulu tapi rambut. Rambut leungeun, rambut suku, rambut nu eta jeung saterusna. Tah eta nu kasat mata. Tumbuh-tumbuhan aya dina manusia nu kasat mata. Salian tumbuh contohna deui gigi pan tumbuh, kuku tumbuh jeung sajabana. Ta salian teu kasat mata aya oge anu teu kasat mata. Di antarana manusia teh nyaeta mangrupakeun tempat tumbuhna berbagai macam tabiat atawa budi pekerti atawa akhlak. Tuluy di alam kabir teh aya aras, di manusia oge aya sifat aras. Ari aras diantarana nyaeta mangrupakeun tempat tajalina kagungan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadina manusia oge aya nu mangrupakeun tempat tajalina kaagungan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Naon?
nyaeta kolbu atawa hate. Jadi ari hate manusia teh diantarana nyaeta mangrupakeun tempat kajalina keagungan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuluy di alam kabir teh aya Lauhul Mahfuz. Dina manusia oge aya sifat Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz diantarana nyaeta tempatna informasi-informasi, penjelasan-penjelasan ngeunaan berbagai macam urusan. Sagala perkara ngeunaan sadaya urusan di sadaya alam jeung pangusina geus dijelaskeun di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz teh ngajelaskeun tadina diri manusia oge aya penjelasan nu ngaran manusia nalika ditanya eta manusia teh bisa ngajelaskeun saperti Lauhul Mahfuz. Jadi Lauhul Mahfuz teh diantara sifatna nyata nu ngajelaskeun. Tadina manusia ge aya sifat nu sarua jeung Lauhul Mahfuz nyaeta anu ngajelaskeun. Contona nu ulama bisa ngajelaskeun kana rusyah-rusyahna ibadah, nu ahli nyawah bisa ngajelaskeun kana rusyahna persawahan, nu ahli ngebon bisa ngajelaskeun kana rusyahna perkebunan, nu ahli dagang bisa ngajelaskeun kana rusyahna perdagangan, nu ahli otomotif bisa ngajelaskeun kana rusyahna perotomotifan, nu ahli teknologi bisa ngajelaskeun rusyahna perteknologian, jeung saterusna. Tuluy di alam kabir teh aya kolam. Di manusia ge aya sifat al-kolam. Ari al-kolam diantarana nyaeta anu nuliskeun katentuan hukum Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dina manusia ge aya kamampuan untuk menulis. Di antarana nyaeta nulis kana berbagai macam ilmu. Malah beh dienakeun mah dijadikeun kitab, saperti kitab Al-Qur'an, wahyu Gusti Allah anu diwahyukeun ka Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, tuluy ditulis ku para sahabat atawa baheula ku juru tulisna, tuluy dikumpulkeun, tuluy ditulis ulang ku generasi anu setelahna nepi ka jadi kitab kawas ayeuna. Beh dieuna nyaeta para ulama-ulama aranjeunna nulis berbagai macam ilmu di bidang kailmuanana masing-masing. Hasil tulisan ahli fikih jadi kitab fikih, hasil tulisan ahli tauhid jadi kitab tauhid, hasil tulisan ahli tasawuf jadi kitab tasawuf, hasil tulisan ahli hadis jadi kitab hadis, hasil tulisan ahli tafsir jadi kitab tafsir, hasil tulisan ahli hikmah jadi kitab hikmah, jeung saterusna. Kaasup dari orang masing-masing, orang oge sok nulis naon. Di antarana nu ahli ngahutang nulis kitab kasbon, kawarung tukang sekitu ribu, kawarung hareup sekitu ribu, kawarung sisi jalan sekitu ribu.
rajin teh nulis kasbon tapi halus karena gitu narameh teu poho. Jadi manusia aya kemampuan anu bisa menulis seperti kemampuan al-qalam. Tuluy dina alam kabir teh aya sawarga. Dina manusia oge aya sifat sawarga. Ari sawarga sebagian diantarana nyaeta tempatna kanyamanan. Mun asup ka sawarga bakal karasa nyaman, bakal karasa tentrem. Tadina manusia ge khususna manusia anu alus akhlakna, di mana orang babarengan atawa duduk berdampingan jeung maranehna kumaha karasana di antarana nyaeta karasa nyaman. Komo awewe ngomong dina urusan cinta mun jauh jeung si AA padahal si AA teh cek batur mah teu kasep-kasep acan tapi naha make embung papisah jeung si AA. Kumaha ngajawabna? Di antarana loba nu ngajawab sabab sudah terlanjur nyaman. Nyaman, jadi aya sifat nyaman di manusia anu sarua jeung sifat sawarga. Teu di alam kabir aya neraka, di manusia oge aya sifat neraka. Ari neraka di antarana sahanu asup ka jerona bakal kapanasan jeung bakal terbakar. Tengenah pokona malah asup ka neraka mah. Tadina manusia oge aya sifat panas jeung membakar, sifat anu tengenah. Contohna mun aya jalma anu terkena kajahatanana, mun manehna keur marah, mangka jalma-jalma anu di sekitarna bakal nyaringkah. Moadaikeun ngadeukeutan. Sabab mun deukeut mah rasana lir ibarat neraka. Teu ngarasa nyaman, teu ngarasa aman, teu ngarasa tentrem. Tapi sebaliknya sieun nu aya sieun jadi sasaran tina kamarahanana. Sok murang maring begitu mah. Daripada ngadeuketan bang orang teh meningkah. Tah dadak keluar sifat nerakana. Tah itulah diantarana sabagian perkara-perkara ngeunaan diri orang masing-masing salaku manusia. Eta sakabeh perkara anu dia dicaritakeun teh eta teh mangrupakeun sabagian tina urusan mengenal diri. Anu kadituna nalika urang geus nyaho jeung wawuh jeung akrab jeung diri urang sorangan, di antarana wawuh jeung akrab jeung sifat-sifat nu aya dina diri urang sorangan, mun eta geus jadi kasadaran anu marengan tekad ucap lampah urang masing-masing, mangka kadituna bakal mukakeun kana jalan kasadaran anu leuwih luhur. Di antarana nyaeta sadar kana ubudiyah jeung rububiyah. Ai ubudiyah nyaeta sifat kahambaan, sedengkeun ai rububiyah nyaeta sifat kapangeranan.